Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng silat anu judul Eca Satria Paguron Percaprakan di Lembur Bojong Cicir episode kalima. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kabu, pangbebenah kana mana. Anu nuju kasangsedihan. Mudah-mudahan teu lami tinggal dangu ke dongeng pisim kuring dinten ayeuna teh kenging artos 3 kintal. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasorengan. Kumaha jucungna ieu carita teh? Yuk kemon. Tuh seperti biasana dina hiji peuting nyaeta peuting Salasa warga Lembur Bojong Cicir eueuh nunggu lampreng kaluar. Boh kita oge eueuh nu ngaronda teuing kunaon da eta tuh dumeh cuacana ge nuju tariris pisan. Boh kitu anginna tapi dah halodo. Ai beurangna panas tapi air ngeuhan ngadon tiris. Ngatu antukna peuting-peuting teh jadi karasa leuwih tiris. Jadi nawe eueuh warga nu dek mulampeng. Boh kitu oge eueuh anu ngaronda. Tina peuting eta teh, peuting Salasa eta teh ngapelesat ti jomantara aya hiji cahaya warna hejo ngapelesat untreup di kebon Mang Ade. Bedar menitarik pisan eta cahaya teh. Pas geus euntreuk teh ngabledegna. Tapi anu aneh eueuh warga hiji-hiji acan anu ngadenge tak sora ngabeledugna. Boh kitu oge nu panganena teh Mang Ade henteu ngadenge eta sora. Anu ngabeledag teh saperti batu meteor. Tekung sirila keluar warna haseup tina eta benda teh. Haseup warna hejo. Lila-lila ngacangelek. Jadi hiji makhluk anu pikagelaeun. Pikasaremeun. Komo mun budak leutik nu nempona. Meureun geus lewe. Eta makhluk teh tandukna meuni panjang aya kana 0,5 meter. Buukna gimba. Awakna jangkung gede 3 meter. Panon rada belo. Jelina rebing. Tina irungna anu garade teh make piercing. Ai awakna buluan. Boh kita oge aya sisikan warna hejo oge. Sukuna teh saperti suku kuda tapi da lain kuda ieu mah. Mangrupakeun siluman cigana teh. Kuring arek neangan si Eca. Si Eca anu geus ngelehkeun adik kuring si Jaya Sampurna. Ceuk eta makhluk bari tekung sila ngareles leungit di eta patempatan di kebon pipireun imah Mang Ade.
cag urang tunda heula ngeunaan eta makhluk harita di paguron percaprakan anu jadi imahna si Eca katingali si Eca teh keur ngisian tetes manehna teh mun krangrung dumeh eta patarosan tina teteesna teh sok rada ngaco komo mun geus dibere pertanyaan ngaran-ngaran bandara negara mah boh kitu oge ngaran-ngaran negara bagian di UNESCO saking kupusingna si Eca teh ngabalangkeun eta TTS jeung pulpen kesal mending karena dia kabeh TTS teh gitu nu teh tambahan atuh atawa anu naon kitu anu bari hungkul cek Eca bari kukulutus tuluy ngaleos ka dapur nah itu udah si Eca mah nyage budak leutik awewe tapi karena nyatuna mah meniponyo tas kitu teh Eca teh alak ilih kana meja muka turup saja di tempat teh nyaeta tuh ukur jengkol goreng hungkul jeung sambal goang asanguna tinggal saeutik deui si Eca teh sabenerna mah teu hayang dahar tapi da kumaha tuh ningali beuteung nu karasana teh meuni pupureulitan menta deusian ngantukna daek teu daek si Eca ngadahar anu aya dina meja ajeuna ada oge Maimet kesana ya pasti karunya tak pernah ngebantuan masak nak mana tidak tu bisa masak can bisa masak Eca teh cek Eca ngagarantes dina hatena pas dina dahar pas dina manehna keur dahar kitu kerasa kana hate Eca adak-adak ngageter eta teh cing cirining nandakeun di lembur bojong cisir aya nu teu bener bakal aya kejadian anu matak pibahayaeun ka bojong cisir Eca heureun heula naharna tuluy kerung manehna mikir aya naon nya nah ngadak-ngadak ngageter keketegan kieu hate teh ceuk Eca dina pikiran geun lah meureun lain naon ceuk Eca teh nanang-nanangkeun maneh si Eca nuluykeun deui hancenganna da eta atuh kagok tilu caplukeun deui tas kitu geus beres dahar piring teh diteuneun tuluy dikumbah das dikumbah si Eca teh nginum karesepna nya eta teh di bojong cisir teh nu pait tapi meunah kana beuheung jeung kana awak singkat carita si Eca teh geus daharna manehna muru ka ruang tepas imah anu jadi paguron pecaprakan didina manehna anggar krong keneh kusabab perasaan keketegana jeung ngageterna kana hate masih keneh teu leungit tas kitu mah Eca teh sidakep tuluy babacaan bari meureumkeun panonna tah kitu pamirsa dongeng nu teu simkuring dinten ayeuna
Mugi-mugi janten panghibur kana kalbu, pangbebenah kana mana. Anu nuju kasedih, nuju menang kasedih. Mugi-mugi kenging artos dua lomari. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.